Ya naon kulat? Tugening kanca. Aya naon? Nah, aya kabina-bina teuing, Bu. Tah. Jahatna manusia teh nepi ka palebah dinya kanca. Nepi ka palebah dinya nah naon maksudna itu tatangkalan diruksak. Aya kadua dilestarikeun sabab hiji lamun tatangkalan eueuh di ieu leuweung dina harti di mana datang hujan teh moal kasarap ku akar-akar tapi bakal mawa leutak ka handap anu teu mahna walungan jadi deet longsor atawa banjir. Erosi disebutna. Cirah cai bakal leungit, mata air bakal ilang. Tuh nya kanca.